Aing mah kumahanya carana supaya mah udah ngijinan ke luar negeri. Apa pura-pura ke Jakarta nya. Namun tadi bikin kene we kumahanya. Ah pura-pura ngendong sugan di babaturan. Nih hese banget rek usaha ge. Kolot teh. Sakieu teh aing ngarek usaha, umat kos batur meureun, arek ngabadag. Meuni ampun gablek indung teh ah. Di lembur dia udah pusing, hutang bikin dia bikin rayap, bikin gede. Rek setor pakai naon. Alhamdulillah sieum teh jadi oge mangkat. Kajen teh aing mah balangsang oge nu penting mah aya anak. Da anak teh harta yang paling berharga. Bawa anak mah balangsang. Nya amanya aing ge yeum kasihan teh yeum. Lain embung nempo anak sukses lain, kabeh ge da jadi hidung mah. Hayang nempo anakna sukses. Sapugu aing geus kolot kitu. Beusi aing eueuh umur teu kanyahoan kumaha? Beusi aing gering eueuh nu nguruskeun kumaha? Beberapa kali mangkat ke luar negeri. Mana? Itu berhasil. Henteu. Mimiti ka Taiwan. Menang bara bulan. Genep bulan balik. Ka Arabnya kitu dehan. Ka Arab bakal menang 2 bulan balik. Ayeuna hayang mangkat deui. Mantap kolot mah nya. Lain ulah lain. Lamun niat digawe mah kitu di lembur oge loba ya, loba di lembur oge. Ulah segala keluar luar negeri. Hayang angeun haseum ku aing diangeunkeun. Hayang angeun sop nya ku aing disopkeun. Kurang kumaha coba kolot mah. Tadi teh arek mantau ulin teh nitip cenah mah hayang angeun genjer, ku aing diangeunkeun ieu genjer. Tah hayang maloba sieum teh. Asin hayang kawin deui meureun emah ampun teh ngan. Barang asakan teh jadi teh asin weh jeung asin. Alah, kalau butuh teh loba pisan. Cuma teh teu boga duit, sagala TV rusak deui. Bara duit deui ngan aing duit. Coba si Bella ngomong we ka batur cenah aing tas teu dibayar-bayar. Kumanya TV heula tuh bayar tas heula nya. TV heula we udah teuing di dalam mah. Ayeuna ngaladog, can balik keneh we kajen, aing mah kajen, ngaladog we unggal poe ge kajen. Nu penting mah henteu mangkat kitu ka luar negeri. Ya kitu we unggal poena teh ngaladog jeung ngaladog wae. Balik dahar. Minta duit, molor. Mantog deui ngaladog. Kok eta si Iem aya kene di dieu geuningan kamar kayak gembol mana ya? Yes, kamari urang tarik mangkatnya anu maling tas urang. Anu maling. Yeuh, jika nama doa mah odah meureun. Bisa wae piraku nya kapan teu ngijinan mah odahna. Ya tama keur ka kena musibah we. Heeh nya aya-aya wae maneh mah. Jadi rek ka mana sih? Iya rek neangan ieu anu bisa dangdan TV ya, aya-aya wae. Tuh di ditu tuh di material, di dangdan TV. Oh, maneh mau ka material. Ya, geprek. Eta palu. Ayeuna rek ka mana sih? Urang rek ulin bete di imah wae urang rek dengan pagawean sugan. Urang pura-pura rek ka Jakarta padahal mah urang rek ka luar negeri. Ngabobodo di wae maneh. Nyakeun bae baju leungit kitu jadi masalah loba beulieun di pasar. Ya heuh sih. Beuh mun kitu mah mendingan kene kabur we ya. Tunggu arek nya tunggu tanggal mainnya we teh urang kabur. Nya lain eta anak rek usaha ulah wae nya. Urang teh bingung teh bingungna teh nya ka hiji hutang gede. Kaduanya urang hayang dandan imah, kajilu kan urang teh hayang untuk lobana oge nya nyekel duit. Ya heueuh. Hayang beli emas. Ini odah teh. Mending kumaha kacukupan nya. Ya heueuh.
lembura pusing Ya, banget. ini mendingan kabur weh. Oh, arek tenang we ah. Ini tengah wadah dang. Wah, baju lagi arah reueuh ah. Ada curiga teh ya. Heeh. Heeh. Udah, angin tadi tuh nya. Heeh. Ada jalanan. Asa pacaklik ke Korean lagi hante. Tapi asa ante candila, paling tegas pacaklik tuh wae. Menang-menang duit lagi anak tahu sumpah. Tapi pacaklik nu hajat eta brang-bring kene wae suara musiknya. Ilok aya nu undangan anak. Anu setor ge lapur geuning. Eta kitu meureun parake undangan kene. Setora lapurkeun bae we engke meureun. Tapi kitu nate mah dari mah tos saya ngatur. Cuman mani ai keur seuseutna kieu sok aya arah geuning. Kamana deui neangan duit gitu. Omo kayak kedeung modal nyawa tandur kolektor. Bu Haji, Naon ieu? Bu Haji kunaon sih ngomong we sorangan, da beda nu anyar. Gusti eta meni kitu bingung ya, nagihan teu menang duit karena teh panen can lila. Ya Bu Haji wingi sabenerna mah bingung, arek mangkat deui kamari teh nya Wah kabakrem. ngomong-ngomong ya. Ayeuna geus pangkat. Geus bangkatnya geus kitu teh tas uing eueuh di sisi jalan. Anu nyumputkeun man ya. Teu nyaho teuing anu nyumputkeun teh dibawa ku nu burung teu apal. Lain kumaha oda lain. Lain. Ya bukan kumaha oda pada mana ulah mangkat. Teu ah, lain kumaha oda. Terus jauh Bu Haji teh. Terus aya jarak 3 kilometer mah. Naik mobil teh si eta. Encan lempang uing. Jalan Tegal. Terus arek nungguan angkot. Tas teh geus eueuh. Eta sponsor ka mana sih yang tengah jemput teh mah? Ditanggung jawab Tuh, saponsorna. mana mah teh ka batur wae lain ka Bu Haji. Nya Bu Haji kan embung uruskeun uing. Soalnya uing amun ka luar negeri teh tara berhasil. Oh, sudah ge gagal wae ieu ngerakeun mana mah urang kabos jadina teh. Ayeuna ka mana tah? Ya biasa kalalang kuliling ngukur jalan. Ya jeung kalalang kulilingna ieu neangan pakulian ya bantuan mah oda. Berangkat deui uing mah paspor masih aya. Heeh sih tibang baju mah nya yang teu Oh, masalah. baju mah ya Bu Haji masih bisa meuli di PT oge. Iya ya. Ngomong-ngomong tas we geus saroe kieu ya. Oh, iya tas brandy teh ginian hargana mahal tapi na geus taroplok kieu Bu Haji. Ai ngomong tas mahal wae. Mahal ya teh Bu Haji melina oge di Suriah Damaskus. Eta negara mana ya? Negara Timur Tengah, pira aku teh nyaho Suriah Damaskus. Suriah teh ibu kotana Damaskus. Oh gitu ya. Tanya Bu Haji ka Suriah Keur ka Saudi mimiti ieu teh. Keur meunang duluan si Eta Baba. rencana ira arek mangkat deui sih. Yang ke sugan minggu hareup. Nungguan ini odah lengah. Lengah-lengah ge nya angger rek mah nya sapoe dua poe eueuh mah da di teangan Pun ieu. bae. Arek celeng sugan neangan uing. Ya engke jadi pikiran kata gering we ya. Moal iya Bu Haji geus ngambil duit mah geus ngiriman mah moal mantak inget ke anak iya paling ge telepon halo neng kiriman encis emak neng kiriman encis emak sok gerage. Emang heeh sih ai ku duit teh sok eleh wae. Ya, Tapi angger ya mai kolot bener-bener dunya ka anak ah. Sama eto, kami ke alam ku masyarakat bahwa mainnya teh nya ke anak. Kalau lain ku masyarakat ada ikatan batin iya. Ikatan batin, ikatan cinta kali ah. Iya meren, jatuh cinta ke saya. Boro-boro mikirkan cinta ah. Bias kita boga. Terus Bu Haji ah, wing arek ngalayap deh itu kali itu ah. Oh, Bu Haji geus buri Bara rente ah. Ayo tuh. Geus aja Bu Haji. Heeh. Geus balik we ah. Arek buru-buru balik ah. Bener cek si Iisnya, baju mah meulian we di pasar. Ya batas aing eueuh di ge. Apa pakai karung goni gitunya bawaan baju nah. Oh ah. Aing mah boga salaki gelabatan teh boga salaki aing mah ah. Nih tara balik boga salaki teh. Iraha aing dimanja ku salaki sorangan.
Di manjana ku salaki batur wae ah. Iraha. Dulu Bu Haji mending onder. Untung belan teh terus yang tegempanya. Bu Haji di mana sih Bu Haji? Urang mah di Baringung, Bu Haji. Tas nagihan Bella. Bu Haji, kumaha sih salaki urang tara balik Bu Haji. Kurang goyangan naman Bella. Gusti urang goyang mah geus goyang sagala rupa Bu Haji, anggar wae Bu Haji. Terus kudu kumaha deui? Kadukun atuh Bel. Suganya Bu Hajinya. Heeh. Minta cai urang teh nya Bu Hajinya supaya salaki urang teh karunyaeun nya. Yang anu mati dukun, kada ulah dukun apa-apa. Bu Haji nyaho teh si dukun alus di mana nya Bu Hajinya? Nah, tuh Bel urang tara kadukun. Coba tuh minjem duit we ayeuna we ka dukun Bu Haji. Si eta mah Minta cai sakitu nya. dah. Kalau mun balik teh kuing berekeun we nya. Caina kita Heeh. dieu. Ayo tuh minjem duit teh. Sakit seta mah Bu dah. Haji sakit. Oh, penagihan lagi tuh menang duit Bella. Bu Haji mah loba duitna ieu tuh. Coba eta Oh, deui itu. Gusti. Udah Bu Haji teh loba alat-alat na ieu. Bu Haji Oh, rek nyinden. Rek nyinden. Mun eueuh da ieu. Segeta mah. Embung ah. Nanggeus tuh Bu Haji ah. Yeh, budak. Oh, kalau terus ngomong kayaknya guys mantau gue. Oh, udah ke mana nya? Wah, dia biasanya masuk air di tukang di kandang hayam. Oh, iya geningan keur molor ini odah teh. Yem. Ke mana, Neng? Ke mana-mana, Mak? Ya mah yang chickennya, engke dibelikan gelisnya. Aya pais bangkong kudu. Heeh. Mah geus ngejo dah. Nah, lindur baru. Heeh. Bapak siap kan geus modar teh. Mah. Heeh. Numpang indung aing keur sare aing rek mantog. Nyam sana ka mana sih aing mending butuh. Ya aing rek ka warung. Aku kawan mau atas dua asa enggak Ya iya ada duit. Ini iya KTP. Ya habis sing kumaha onam di jalan si polisi di jalan. Aku cuma kasih iis kadinya balanja meuni make eta tas. Ah sama sok kepo dah. Kita nangsi. Ya mah iya non sih ngaran teh kaos. Dene kaburnya. Kabur ka mana? Ah, aing mah nyaho lah. Yam geusnya yam tong mangkat yam mah indung sia ngomong ulah mah geus bisi ke ditu kumaha. Bisa nu arek kabur sama sok ngagosipkeun we teh bener dah. Sama tuh udah hirup teh meni hese di omongan aku kolot teh. Ya mah bisa wae. Sama geumbek wae bejakeun saka maodan. Nya barina sadu arek kabur ah. Ah sia nek mangkat deui aing ge nyaho bejakeun Mangkat saka ka mana, ah? Sia. Sama tara didenge indung ngomong teh. Kalau didenge sia meureun sok ngagosip wae. Pantes sia mah tara bener kawin oge geus genep kali sia mah. Tuh anu Ih, kadunya dinya kakawin-kawin. Madak sia mah moal boga-boga hirupna sia mah. Yo, jadi sia mah murahan jadi awewe teh. Ya ampun, ngacapruk banget mabok oli suga teh budak teh. Saya inget tuh, hei, yam! Goblok sia. Kamana sih nya tukang servis TV teh dibutuhkeun eueuh. Yam. Mana eta Yes. kamana? Ya orang jadi mangkat nya ulah bebeja ka mah odah nya nyonya orang di Saudi Arabia we nya. Eta mau ada teh nyahoeun. Henteu. Oke, ini mana? Jantungan sia umane. Sabaraha teuing ah. Eta teh istri ka mana? Eta tas neangan tukang servis biasa. Oh, can kapanggih keneh wae eta tukang Can. servis. Temennya kemana sih ini? Terus orang ke Saudi. Eta si paspor mana kumaha? Nya aya di dieu tah. Geus aya. Enggeus. Doakeun nya. Nya heueuh. Mau mah odah. Geus nya buru-buru ah. Di tingnyaan dak teh kabur. Tuhnya can burit, can balik budak teh. Ampun, kudu diteteang wae. Arek ira hidangna ieu mana Mak. teh? Mak, mah nyaho teh si Iem itu mangkat oge mawa tas dua. Mangkat ka mana? Mangkat ciga nek mangkat deui da cek uing mamang teh bebeja ka emak, bebeja teu. Keur ngaladong. Ah, Kalau dong gimana tadi di dinya aya si Iem. kamu rek mangkat mah bebeja atuh. Heuh si tapi teu ngomong ka uing geuning tapi mawa tasna dua KTP mawa, Mak.
Mau baju teh buntelan. Henteu mau tas doang 2 aja KTP. Gini KTP di bawah. Ngomong teh cenah bisi kayak polisi cenah kitu. Arek ngaladog. Ngaladog. Coba tiangan hadidinya KTP na tasna di bisi ke mangkat. Teu nyaho undana di mana meureun. Hah? Nggak usah di bejaan gitu wae. Wah, si ieu mah lamun rek mangkat pasti bebeja lah ka emak. Pugu mau KTP tadi tasna ge 2 nu dikadiekeun tah, salempangkeun. Ojong tas jingjingan meni gaya make baju koneng. Asa masuk ngaya-ngaya wae. Ai di bejaan kos kitu mak mah nyanggos teu percaya mah keun beke lamun si ieu mah ulah minta tulung ka uing nya, ulah minta ngojek nya. Ai di bejaan sok hese. Lamun si ieu mangkat mah atuh da bebeja ka aing, da aing kolotna. Dina puteun mah teu bebeja arek mamantogan. Tapi da encan balik-balik kene wae. Ngaladog meureun si ieu teh pira kuteung mantog lamun mantog mah bebeja meureun ka aing. Tapi kumaha lamun benernya si ieu. Nya nemen we lamun teu bebeja heula ka kolot mah. Mamantogan ka luar negeri henteu bebeja heula ka kolot mah eueuh pidoana kolot. Moal mantak berhasil. Kemeh. Lamun misalkan manehna bener mangkat kitu. Teu karunya meureun ka kolot. Teu nyaam meureun ka kolot. Antep ayeuna mah. Moal dimaafkeun lamun sia ieu mantog teu bebeja ka aing. Menitung hargaan pisan kolot. Kieu oge kolot sia ieu. Kolot sia. Di bejaan kos kitu nini teh bisa beleun keun be hayang teh aing mah heuda nyaan si ieu mantog. Cenah ka mana is? Kunaon nu cepet kasorangan? Tama udah di bejaan si ieu nek mantog teu percayaeun ku aing. Oh, mana nyaho ti saha? Nya cek aing tapi itu si is. Aing bebejana kitu ka mah udah si ieu nek mantog deui. Ah, mana mah nyaho ti saha cenah tama bisa mah. Heueuh sih heunya. Udah mau KTP nek Enggak, kain mah bebeja, rek mangkat cenah ka Arab, apa ka mana eta teh? Mama tak beunghar ieu iis. Ayeuna ge anu ditaywa di mana-mana anu usahana teu bisa etakeun mah angga ge balangsak is. Jadi tukang apa? Nyoh. Apem-apem sia mah geuningan. Sia baheula da ya dagang apem nya. Henteu dagang apem, dagang gonjing. Mana nih ka mana eta? Meni geulis geuningan. Tas nangan tukang servis. Pas tukang servis AC. Emang saya boga AC gitu Servis TV. Servis TV heuh tuh. Geus teh nya oga kesel banget ka mau dari bejaan kos kitu is manehna mah ieu. Nya okona mana bebeja wae dulu rena. Nya aing mah sungut aing mah arteu we ngagosip wae, teu bebeja teh sungut aing mah ngagaranggam is. Ate aing teu geunaheun kieu geuningan ieu budak teh can mantog balik. Kira ku aing kudu diteangan mah. Buat yang benernya cek si Bella. Ieu hate aing teu geunaheun pisan. Diteangan wae sugan nya. Teangan heula ah. Ya keunang ke mah udah lieu sorangan. Oh nya kan bae kitu lagi aing mah karunya ka manehna ngarunyakeun aing geus kolot. Ye iis jelema teu boga. Jaba geus kolot teu boga dulu deui si Akem pan jauh anakna nu hiji deui. Nanya justru meureun si ieu mah hayang mangkatna mah hayang derajat kolot. Geus barang kali kawin 6 kali ka Taiwan 10 kali ge moal mantak jamuga ieu da Ngomongkeun aing. Matanya kasih is kan. Naon? Kunaon is? Tuh, Kunaon? Is. Mun isya mah cicing mah ih. ulah. Mak, si Iem teh kabur. Tuh mama tanya wae. Ngomongna mah ka luar negeri, Mak. Pira ku teh is. Keur ngaladog si ieu mah keur ngaladog. Bebeja isnya. tauing mah teh. Mau atas 2 kan Mau tadi. atas 2. Tuh di bejaan teh mama kitu wae. Emang ngahaja teu mau baju, Mak. Pira ku teh. Makan ayeuna mah tah. Ya emak. Ye, ayeuna ulah-ulah di ieu kan KTP na, Mak. Ulah ditamangkan si ieu mah tuh maneh mah tuh udah ditamangkan teh. Kudu mangkat. Eta mah tina Bu Haji oge, Mak. Emangna budak leutiknya. Bu Haji diomongan hayu-hayu we teh ieu eta iis. Karunya kakolot si ieu mah. Tadi mah di bejaan ku aing teh karunya. Mas eta. Saya balik iis ah. Oh, mana mah. Mana si ieu ka mana Mangkat nya ieu geus jauh meureun mah geus hiper meureun. Ya Allah, karunya banget ini Oda. Si ieu mah menikah bina-bina banget ya Allah teh. Aing ka mana tadi nya? Kamu mana ya?
Action. Ngomong nasi dulu. Arek ulin ah. Barakali ka Taiwan. Aja. Tadi. Halo. Ojo tas jingjingan mana gaya pakai baju koneng. Kunaon is? Tuh, Kunaon? jelas tidak sama tak bebeja nah. Diam kabel.